Siang para pemirsa. Siang ieu abdi Alma Aprilia bade masihan info anu panganyaran kana kajadian nu aya di Provinsi Jawa Barat, khususna di Kabupaten Cianjur. Senin, tanggal 25 Mei 2026, banjir langsung di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, di daerah Bojongkoneng. Kakeum banjir saenggeus hujan gede turun ti peuting nepikeun ka subuh cai ngalimpas kana jalan jeung sababaraha imah warga nepikeun kagiatan sapopoe kaganggu. Numutkeun katerangan warga, banjir mimiti asup kira-kira jam 3 isuk. Sababaraha warga sibuk nyelametkeun barang-barang supaya teu kabawa cai. Pamarentah satempat jeung warga ayeuna keur gotong royong ngabersihan saluran cai sangkan banjir gancang surut. Warga dihimbau supaya tetap hati-hati jeung waspada lamun hujan gede turun.